Tas di mana, Nyi? Tah, tas Agustusan, main bal ibu-ibu, kebagian jadi kiper. Halus atuh, Nyi, jadi kiper mah. Bisanya? Ya bisa tuh Kang. Pir agen newak bal. Tapi kalah menang kartu koneng gerakan. Berarti nyin pelanggaran atuh, Nyi, didinya. Abi mah teu nyieun pelanggaran Kang. Justru abi mah main agen pinuh ku kasopanan. Asa piraku teu pelanggaran menang kartu koneng. Si wasit teh mempermasalahkeun pedah abi ngalungkeun bal. Nya teu naon atuh, piragen ngarungkeun bal, wajar ngaranageun kiper. Nyapan tadi Bu Haji ngagupayan ka abi main tabal. Terus ku abi dibawa lumpat. Langsung we balna dibikeun kana sukuna Bu Haji. Nya heuh atuh, ari balna ditatangkep bari dibawa ka hareup mah pasti pelanggaran. Untung tuh di kartu merah ge. Ari kitu alungkeun atawa tajong balna ka Bu Haji. Ditajong mah atuh Kang teu sopan. Kan Bu Haji teh dulungan urang. Bisi kumaha-kumaha. Lain masalah sopan teu sopan, Nyi. Ieu mah ngaranageun permainan. Sok sanajan permainan, tetep urang teh kudu ngajungjung kasopanan Kang. Komadinya we lah. Nah kumaha abi? Ya kumaha Bu Haji atuh Kang?